ngartos teh insya Allah. Nu kadua naon atuh jangma den tarajena lamun eceu hoyong dugi ka Allah maka diwaler as-salatu mi'rajul mukminin. Ari salat teh tarajena keur jalma nu iman lamun hoyong dugi ka Gusti. Inti tina rajaban itu adalah Rasul nyandak parentah salat. Rasul ditaros ku para sahabat, ya Rasulullah, naon hasil salira tepang sareng Allah teh diwaler ku paduka Rasul. Wa furidot alayya wa ala ummati khamsuna minas salati fi kulli yaumin wa lailatin. Kami diparentah jeung umat kami dina sadinten sawengi teh 50 waktu mung tina 50 dikerut jadi 5 waktu. Hiji luhur, kadua katilu, kaopat, kalima, sami dibambayang sami. Oh ya sabari sami mah. Kumaha ya Rasul ari netepan teh? Saur kakidul. Oh, kenal oh euceun. Kumaha ya Rasul ari salat teh? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Pek anjeun salat sakumaha anjeun ningali kaula salat. Kumaha gerakanana ya Rasul? Lamun kaula ngangkatkeun leungeun kitu tuturkeun kitu. Lamun kaula ruku kitu tuturkeun kitu. Lamun kaula sujud kitu tuturkeun kitu. Cek urang bangbayang teh kumaha ujang dari dieu mah rupa-rupa. Salat subuh teh aya nu kunut, aya nu henteu, tahiyat teh aya nu jeceng, aya nu utek-utekan. Nah, hateu sami sareng Rasul. Punten ibu bapak sadayana. Bu. Kapungkur abi kantos netepan di Masjid Agung. Moal diwartos ke Masjid Agung mana nama? Agung Bandung gitu. Nalika abi kaluar rengse netepan di Masjid Agung Bandung aya pemuda parasea pa omong-omong padahal ieu pemuda teh kerek beres salat. Cek abdi kunaon eta pemuda parasea padahal kerek beres salat. Pas begitu disampeurkeun teh oh sing hoeng nu hiji mah tahiyatna jeceng, nu hiji mah tahiyatna utek-utekan, nu jeceng mah sok ngusap beungeut, nu utek-utekan mah tara ngusap meureun. Anu utek-utekan ngomong kanu jeceng maneh macana euy salat teh make jeung kudu ngusap beungeut sagala da eueuh keusik teu ngeunah meureun si jeceng kumaha pokna teh kehet aing mah ngusap beungeut teh lain loba keusik lieur ningali curug sia utek-utekan rek utek-utekan mangga rek jeceng oge mah nu penting urang ibadah sami ka Gusti. Contoh beres sholat berjamaah, beres berjamaah teh sok wiridan ece pami bapak-bapak mah cara ngitungna teh rupa-rupa aya nu tasbih. Cara ngitungna teh ieu teh alat kangge ngitung. Subhanallah 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 subhanallah. Ditilik ka gigir cara ngitungna teh anu pandangan. Subhanallah 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 subhanallah. Ditilik ka gigir cara ngitungna teh anu batu. Subhanallah. 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 Kumaha ujang upami bapa macana leutik teuing tasbih mah teu naon lamun tasbihna sagede peureum pangul ku bapa ka masjid beres salat dede subhanallah. Eta mah cara bade ku tasbih, bade ku pandangan, bade ku batu, cara itu mah boleh berbeda. Nu penting zikir urang sami ka Gusti. Abdi bade ngajak ka urang bangbayang, yuk urang diajar dewasa nying hareupan perbedaan tegasna tong pasea lamun beda. Bendera nu dianggena ikhtilaful ulama rahmatun, perbedaan pendapat ulama sing tiasa ngajadikeun roh. Falsafah nu dianggena lir ibarat keretek kuda, euceut terang keretek. Supir keretek naon namina? Pak Kusir. Ketika Pak Kusir nyana keretek hasker ning nang ning nang ning nang ning nang ning nang torojol teh dokter megat mang liren ieu kusir eureun dokter naik diteraskeun deui hasker ning nang ning nang ning nang ning nang ning nang di tengah jalan kudana hitut. Dokter Noel ka Pak Kusir cek Pak dokter, Pak Kusir kudanya masuk angin
kusir melotot lain asup angin dokter geus puguh keluar angin. Coba kejadian hiji kuda hitut pendapat tos aya 2, cek dokter kuda hitut asup angin, cek kusir kuda hitut keluar angin. Cek urang dieu kuda hitut asup angin keluar angin. Keluar angin berarti bener turunan kusir. Mana atuh nu leres ujang, duanana ge tiasa dilereskeun. Nah kitu cara pandangna tadi nu nyametkeun ayeuna dokter lebat angin ieu teh mang dokter leres. Meujeuh sabab dokter meunang sakola 4 tahun 8 semester di Universitas Kedokteran. Ieu dokter meunang hiji teori tepati-pati angin keluar lamun angin teu asup heula. Matak dokter ngaracik hiji obat nu dingarana tolak angin. Heueuh nya eueuh. Atuh lamun kitu mah kusir nu salah. Nah, kusir ge teu tiasa dilepat da manehanana lain dok. Tapi menurut pengalaman kusir lamun aing hitut nu karasa keluar berarti kuda hitut oge keluar. Dokter bener kusir bener. Saha atuh nu lepat? Nu lepat mah lamun dokter jeung kusir mah seakeun hitut kuda. Hartos euceuk